Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawu saha an-nabiyyu Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam kana lafad. Ya Umaru, hei Umar, da kudungan tep anjeun ibnati ka anak kaula, la'allaha muga-muga anak kaula. Takunu eta bukti itu ibnati fil khayli eta tetep dina kuda as-sabiqi anu balap itu khayl. Qalat nyarios saha Fatimah tu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Kana lafad fidaka ari tetebus salira nafsi eta awak kaula. Ma eta naon alladzi ari perkara abaka anu ngajantenkeun nangis. Itu ladzi ka kasalira. Qala ngadawu saha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam kana lafad. Fa kaifa la abki tah kumaha henteu rek nangis kaula wa qad nazala bari nyata tos nurunkeun saha Jibrailu malaikat Jibril alaihi salam bihadzihil ayati kana ieu ayat. Lafad wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Wa inna jahannama jeung saenyana jahannam la mau'iduhum eta yakin tempat siksaanana itu kaum kufar ajmaina tegasna sakabehna. Qalat nyarios Siti Fatimah kana lafad ya Rasulullah. Akhbir cobi wartoskeun ku Gusti ni atanapi ku salira ni ka abdi an babin tina hiji lawang minha anu tetep tina itu jahannam. Qala ngadawu saha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam kana lafad ya Fatimah tu hei Fatimah. Inna ahwana babin saenyana pang enteng-entengna hiji lawang minha anu tetep tina itu jahannam. Sab'una ari 70 sab'una alfi jabalin ari 70.000 gunung minarin anu tetep tina seuneu. Wa fi kulli jabalin jeung eta tetep tina saban-saban hiji gunung sab'una alfi wadin ari 70.000 jurang minari anu tetep tina seuneu. Wa fi kulli wadin jeung eta tetep tina saban-saban hiji jurang sab'una alfi syi'bin ari 70 juta lembur minarin anu tetep tina seuneu. Wa fi kulli syi'bin jeung eta tetep tina saban-saban lembur alfi madinatin ari 1 juta kota. Wa fi kulli madinatin jeung eta tetep tina saban-saban kota sab'una alfi qasrin atanapi sab'una alfi qasrin ari 70 juta gedung minarin anu tetep tina seuneu. Wa fi kulli qasrin jeung eta tetep tina saban-saban gedung alfi darin ari 1 juta tempat minarin anu tetep tina seuneu. Wa fi kulli darin jeung eta tetep dina saban-saban tempat sab'una alfi baitin ari 70 juta imah minarin anu tetep tina seuneu. Wa fi kulli baitin jeung eta tetep dina saban-saban imah sab'una alfi sunduqin ari 70 juta peti minarin anu tetep tina seuneu. Wa fi kulli sunduqin jeung eta tetep tina saban atanapi dina saban-saban peti sab'una alfi nau'in ari 70 juta warna minal azabi anu tetep tina siksaan. Laisa anu teu aya fiha eta tetep dina jahannam naon azabun siksa yusyakilu anu nyaruaan itu azab sahibahu ka baturna itu azab. Qala ngadawuh Sayyidina Anas kana lafad fasaqatat teras nyuksruk saha Fatimah tu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha ala wajiha kana raraina Siti Fatimah. Wahia bari ari Siti Fatimah taqulu eta nyarios Siti Fatimah kana lafad alwailu ari kacilakaan liman eta tetep pikeun jalma dakhala anu asup itu man annaro kana neraka. Fasami atras nguping saha Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu qala ngadawu Sayyidina Umar kana lafad ya laitani duh hayang teuing kaula kuntu eta bukti kaula kabesyan eta jadi domba li ahli milik kulawarga kaula fadzabahu terus mencit itu ahli ni ka kaula wa akalu jeung ngadalahar itu ahli lahmi kana daging kaula wa farraqu jeung misah-misah itu ahli a'dha'i kana pirang-pirang anggota kaula
wa mazaku jeung mepejet itu ahlu atanapi ahli ngidomi kana pirang-pirang tulang kaula walam asma jeung teu ngadenge kaula bi zikri jahannam kana caritaan jahannam fa aqbala teras madep saha Abu Bakar Siddiq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa huwa bari ari Sayyidina Abu Bakar yaqulu eta nyarios Sayyidina Abu Bakar kana lafad ya laitani duh hayang teuing kaula kuntu eta bukti kaula iron eta jadi manuk fil mafawizi anu tetep dina pirang-pirang tanah sampalan Akulu bari ngadahar kaula athimaro kana bubuahan wa asyrabu jeung nginum kaula minal anhari tina pirang-pirang wahangan wa awi jeung euntreub kaula al aghsana kana pirang-pirang dahan minal asjari anu tetep tina pirang-pirang tatangkalan walaisa jeung teu aya alayya eta tetep ka kaula naon hisabun hisaban wala adzabun jeung teu aya siksaan walam asma jeung teu ngadenge kaula bi zikri jahannam kana caritaan jahannam suma kharaja tuluy kaluar saha Aliyun Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa huwa bari ari Sayyidina Ali yaqulu eta ngadawuh Sayyidina Ali ya laita ummi duh hayang teuing ari ibu kaula lam talid eta henteu ngalahirkeun itu ummi ni ka kaula wa ya laitani jeung duh hayang teuing kaula mutu eta maot kaula sobiyan barina keur budak keneh wa ya laitani jeung duh hayang teuing kaula kuntu eta bukti kaula hasisyan eta jukut akalat bari ngadaharani ka kaula sah atanapi naon albahaimu pirang-pirang sato wa ya laitani jeung duh hayang teuing kaula as-siba'u eta satogalak mazzaqtu anu ngajejeut itu siba lahmi kana daging kaula. Oke ya berarti wa ya laitani jeung duh hayang teuing kaula as-siba'u eta ari satogalak mazaktu eta ngajejeut itu siba lahmi kana daging kaula walam asma jeung teu ngadenge kaula bi zikri jahannam kana caritaan jahannam suma kharaja teras kaluar saha Salmanu Imam Salman radhiyallahu anhu nahwa baqi'il gharqadi ka saumpama tempat baqi'il gharqad wa huwa bari ari Imam Salman waldiun eta anu nyimpen yadahu kana pananganana Imam Salman ala ra'sihi kana sirahna itu Imam Salman wa huwa bari ari Imam Salman yunadi eta gegerowan Imam Salman bi a'la sautihi kalawan pang tarikna sawantenna Imam Salman kana lafad wa bu'da safaroh duh jauhna perjalanan wa qillata zada jeung saeutikna bekal fi safaril qiyamati dina perjalanan kiamah summa laqiya teras nepangan hu ka Salman saha Bilalun Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu faqala teras ngadawuh saha Bilalun Sayyidina Bilal kana lafad ma arinaun li eta tepikeun kaula aro ningali kaula ka anjeun ya Abdullah hei Abdullah baqian bari anu nangis hazinan tur anu prihatin qala ngadawu itu Imam Salman kana lafad alwailu ari kacilakaan li eta tepikeun kaula walaka jeung pikeun anjeun ya Bilal hei Bilal ingkana lamun bukti naon masiruna pangbalikan urang sadaya na ba'da labsil qutni dina sabada make pakaian tina kapas wal qattani jeung tina kanteh nalbasu eta make urang sadayana min maqtu'atin nironi tina pirang-pirang tek-tekan seueur neraka qala ngandawuh Imam Salman kana lafad fal wailu tah ari kacilakaan li eta tetep keur kaula walaka jeung keur anjeun ya Bilal hei Bilal ingkana lamun bukti naon masiruna pangbalikan urang sadayana ba'da mu'anaqatil azwaji dina sabada silih rangkul jeung pirang-pirang bojo naqrinu eta babarengan urang sadayana ma'asyaitoni sarta setan fil aghlali dina pirang-pirang belenggu alwailu ari kacilakaan li eta tepikeun kaula walaka jeung pikeun anjeun
Ya Bilal hai Bilal, idza suqina di mana-mana diinuman orang sadayana min hamimina tina cai panasna itu jahannam. Wa ut'imna jeung dibere dahar orang sadaya na min zaqumiha tina buah zakumna itu jahannam. Wa hukiya jeung dikayatkeun an Mansur ibni Imarin katampit Imam Mansur bin Imar qala parantos ngadawu itu Imam Mansur kana lafad kuntu bukti kaula nazilan eta nu cicing fisik katin di hiji gang min sikakil kufati anu tetep tina pirang-pirang gang di negara Kupah fi hijajin dina ibadah haji hajajatun migawe haji kaulaha kana itu hijjah famadaitu teras liwat kaula fi lailatin dina hiji peuting dulmai anu poek fi hajatin dina hiji pangabutuh li pikeun kaula fa idzan tah dina nalikana itu madaitu ana ari kaula marorotu eta ngaliwat kaula fi mangzilin kana hiji tempat min manaziliha nu tetep tina pirang-pirang tempatna itu Kupah fasami itu teras nguping kaula fi jaufil laili dina tengah peuting qailan ka anu nyarios yaqulu anu ngucapkeun itu qail kana lafad ilahi duh Gusti bi izzatika kalawan kamuliaan Gusti wa jalalika sareng kaagungan Gusti ma aradtu henteu karep abdi atau nepi henteu ngamaksud abdi bi maksiati ku maksiat abdi khilafaka kana nyulayaan ka Gusti wa ma kuntu jeung teu bukti abdi laka ka Gusti ingdal maksiati dina nalika maksiat jahilan eta anu bodo walakin khati'atan jeung tatapina kalepatan aradat anu ngasongkeun itu khati'ah li ka abdi wa gharra sareng nipu ni ka abdi naon satruka panutup dosa ti Gusti al murokho anu dirumbaikeun alayya ka abdi wa ana sareng nulungan ni ka abdi alaiha kana gawe maksiat naon syaqawati kacilakaan abdi faqtahamtu teras ancrub abdi fil maksiati dina eta maksiat bijahli ku kabodohan abdi fal ana tah dina ieu waktos arju ngarep-ngarep abdi min fadlika tina kurnia Gusti antak bala kana yen mugi nampi Gusti uzri kana panguduran abdi fa ilam takbal ta upami henteu nampi Gusti uzri kana panguduran abdi fawatula hazni maka duh lamina kaprihatinan abdi fil azabi dina siksaan illam tarham upami henteu mika asih Gusti ni ka abdi falamasakata teras samang-samang sageus repeh itu qail qara'tu tah maca kaula alaihi ka eta qail ayatan kana hiji ayat min kitabillahi ta'ala anu tetep tina kitab Allah ta'ala lafad ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ya ayyuhalladzina hey eling-eling jalma-jalma amanu anu ariman itu ladzina ku kudu ngaraksa aranjeun kabeh anfusakum kana diri-diri aranjeun kabeh wa ahlikum jeung ka ahli aranjeun kabeh naron kana seun neraka wa quduha ari bahan bakarna itu nar annasu eta manusa wal hijaratu jeung pirang-pirang batu alaiha anu eta tetep dina itu nar malaikatun ari malaikat ghiladun anu bengis syidadun tur anu gagah la ya'suna anu tara nyulayaan itu malaikat Allah ka Allah ma kana perkara amaro anu marentah Allahum ka malaikat wa yaf'aluna jeung sok marigawa itu malaikat ma kana perkara yu'maruna anu diparentah itu malaikat kana itu ummah fasami'atu teras nguping kaula soyahatan kana jeritan syadidatan anu banget wal dobhatan jeung kana karecokan wa harakatan jeung kana sora gerakan sumasakatat teras repeh naon ala harakatu eta sora gerakan walam asma jeung tenguping kaula ba'da hadina sab'adan itu haraka hisan kana sora naon-naon
Faqadaitu teras nyumponan kaula al hajata kana pangabutuh summa raja'tu tuluy balik kaula ila maudhi'i ka tempat kaula. Falamma asbahtu teras samang-samang subuh-subuh kaula raja'tu tah balik kaula fi madoroji di jalan kaula. Faidan tah dina nalikana itu raja'tu ana ari kaula asma'u eta ngadenge kaula bil bukai kana cirik. Wa raaitu jeung ningali kaula annasa ka jalma-jalma yu'azzi eta ngupahan. Sabaduhum sawarehna itu ennas ba'don ka sawarehna deui. Faidan tadi nalikana itu raaitu ajuzun ari nini kabiratun anu pikun. Tabeki eta nangis itu ajuz. Wa idan jeung dinalikana itu ajuz kabirah tabeki hiya ari itu ajuz umul mayyiti eta indung mayyit. Wahia jeung ari itu ajuz taqulu eta nyarios itu ajuz kana lafad la jaza mugi henteu ngabales sah Allahu Allah qatila bani ka anu maehan anak kaula khairon kalawan kaalusan tala anu macakeun eta qail ala bani ka anak kaula ayatan kana hiji ayat fiha anu eta tetep dina itu ayat dzikrul adabi ari nyarioskeun siksaan wa huwa bari ari itu ibni qaimun eta nu ngadeg yusolli bari keur salat itu ibni falama sami'a teras samang-samang sanguping itu ibni ha kana itu ayat tentang azab fa'azuma tah gede naon dalika eta urusan adab ingdahu mungguh itu ibni faharra teras ngajungkel itu ibni mayyitan bari na maut qala ngadawu Syekh Mansur kana lafad faro itu teras ningali kaula hu ka eta qail mayyit ya tilkal lailata dina eta peuting fil manami dina nalika kulem fakultu teras nyarita kaula lahu ka eta jalma kana lafad ma kana naon fa'ala parantos midamel sah Allahu Allah bika ka anjeun qala nyarita eta jalma kana lafad fa'ala parantos midamel Allah bika kaula ma kana perkara fa'ala anu midamel Allah bisyuhada'i badrin ka pirang-pirang syahid perang Badar. Qultu nyarios kaula fa kaifa qala kumaha atuh nyarita eta jalma ya nahum karena saanyana itu syuhada kutilu eta di maotan itu syuhada bisuyu fil kufari kalawan pirang-pirang pedang kaum kafir wa kutil tu jeung di maotan atawa dipaehan kaula ana tegasna kaula bisai fil ghaffari kalawan pedangna zat anu seueur ngahampura. Kantun al haditsul hadi asyara cekap wallahu a'lam bissawab.